Ilaha illallah. Nah, iya. Astagfirullahaladzim. Itu ayah setum. Dulu itu nu di Gararawe. Naon ieu maksudna make jeung di aspal jalan ngalewat taneuh anu diinpakeun ku kolot Haji Mayung ka dieu. Wah, eueuh laporan eueuh naon ka Haji Mayung. Heuh, ditutup ku aing mah sia. Ieu saha nu kurang ajar nu wani-wani ka Haji Mayung ieu? Apa ieu teh tanah ti kolot aing? Ieu teh tanah ti kan nah make jeung di aspal jalan aja. Wah, digugat ku aing, digugat. Ditutup heula ku aing sia jalan. Si kurang ajar, mana ha? Sia teh wani-wani sia make jeung ngalawan Haji Mayung. Deuleu ku aing sia ditutup sia. Naon sia? Make jeung ieu teh tanah Haji Mayung ieu teh. Lain tanah sasaha sia. Ku aing. Hiji deui euy. Lain itu hari si Haji Mayung keur nanaonan nutup jalan si goblok Haji teh. Ke teu kaharti ku aing mah jalan teh keur diomean. Ke lagu ku aing kudu disampeurkeun kitu. Ke mana cenah teh nya euy? Asa goblok ngaran-ngaran si Haji Mayung. Ke jalan yang ku aing teh ku kepala desa keur diomean. Ku aing. Nah, sia. Aduh, sia. Situng. Anjing berat. Aduh. Anjing. Aduh, sia anjing. Dialo Haji. Haji. Pak Haji Mayung. Haji satu sopan. Naon sia? Naon? Mak aya naon sia? Aya naon? Haji. Aya naon? Pak Haji Mayung. Pak Haji Mayung mah keur naon Pak Haji nutup jalan. Ya, Nyaho jalan teh keur diomean. Tong papolotot hayang dipecat ku aing jadi RT. Dengekeun heula sia. Ieu baheula waktu kolot Haji Mayung ngainpakeun ieu, nyodakokeun ieu tanah keur nyeun masjid. Tanpa sepengetahuan Haji Mayung. Berarti waktu kolot Haji Mayung nganyodakokeun ieu tanah teh tanpa persetujuan ieu tah anak anu jadi panggedena. Apa teh sia hideung? Harik kitu. Harik sia kitu. Teu sopan situ make tajwid situ boga akhlak sia. Ditutup ku aing mah jalan sia. Sok aing kan dekul di dieu. Sok lewat, sok aromean sok. Mayar si ayeuna. Kurang ajar make jeung ngome jalan. Taneuh anu diinpakeun ku kolot Haji Mayung sangeunahna we. Duh, ieu masjid deui make jeung nyeun masjid. Aduh, digugat ku aing, digugat sia. Kalakuan si Haji Mayung jalan nepi ka ditutup ya. Aing kieu carana mah kudu badami jeung tokoh masyarakat di dieu kieu carana mah. Aing kudu nelpon kepala desa kieu. Urusanna mah ieu gara-gara Haji Mayung ieu. Oh si jangkar keher si hideung sia make jeung ditajong sia. Wawanianan sia. Ku aing mun ajar laneuran kitu tah ku aing sia. Make jeung ditajong sia. Pembatas aing portal teh teh. Wok. Ayeuna ari aya cicing wae si oge teh lemur urang aya masalah. Aya naon teh asa rareuwas ieu teh reuwah-reuwah kieu? Lain itu tuh. Haji Mayung nutup jalan. Nutup jalan kumaha RT asa kurareuwas apan keur diomean. Nyaho jalan teh itu teh geus ditutup. Malahan mah taneuh jeung masjid anu disodakeun ku bapana teh digugat ku Haji Mayung. Alah, naon Haji Mayung teh jadi rada edan. Make rek ngagugat anu geus dipikeun ku kolotna. Nyaho aing ge teu kalarti kakalieur kana sirahna oge. Rek, geus nelpon ku Acan. Acan da ka dieu heula dawin badami heula jeung aya. Tah lamun kitu atuh maneh nelpon ku Uyar neang DKM. Kumaha lamun kitu? Sok atuh euy nelpon ku Wayat bejaan atuh DKM jeung warga. Atuh nyari kitu mah lamun geura kitu beres. Bener goblokna Haji Mayung ngariweukeun. Aing kieu mah da bener ku aing ditelepon ku urang geura ayeuna.